Sugri para wargi subangga kiwarih urang Bandungan bagian anu ke-68 dina lejenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos dipaluruh dina bagian anu ke-67. Pedaran Mang Dedi kebagat ku wanci dina mangsil madarkeun kaayaan alap ti beurang di Gunung Parawit, khususna kadang warga masyarakat satempat jatara warga masyarakat Ciburial anu dikokojoan ku Bapak RT setempat harita teh keur mimiti atanapi geus ngamimitian ngagali taneuh handapeun batu anu gede teh. Malah aya hiji kajadian anu teu sangka-sangka aya mayit jelema anu teu aya sirahan. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beurang di wewengkon atawa di puncak Gunung Parawit. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Breh di hiju gunung anu katelah Gunung Parawit loba jelema meunikeun karapang di puncak eta gunung. Horeng si mana horeng keur ngakalan ngajungkelkeun hiji batu anu badag. Nya sanggeus meunang kaputusan anu tangtu. Geus ngamimitian ti tadi oge di Garawe, ayeuna di kali teh sisi belah ti kulon tina eta batu. Nu kawilang rada babari cenah ngalina. Malahan mah jeung diperhitungkeun yen moal matak bahaya. Atuh muni pahibut anu digawe teh. Parabot geus mimiti digunakeun kayaning pacul jeung balincong katut linggis. Teu aya anu nganggur. Taneuh tai pacul geus ngahunyu di luar, terus dikeduh kuno sejen sina anggang sina jauh ti eta batu. Malahan mah teu saeutik menang batu segede-gede sirah jelema. Aya oge anu segede hulu kuda. Ari taneuh anu dikali lebarna teh kira-kira 1 meter, jangkungna satangtung anu ngali eta taneuh. Ngarah babari migawena pajarkeun teh bisi kudu jero pisan. Harita teh opatan geus asup kana hiji liang. Digawe kalawan suhud jeung sumanget. Da aya harapan bakal menang banda anu kacida pisan lobana. Anu sejen digawe di luar. Sarerea getol teu aya anu melencing, kawan tu masing-masing boga harapan keukeuh hayang menang harta karun teh. Tapi barang kerja rongjon digawe, ana jerit teh anu ngocak ti jero eta liang. Sorana tarik estu di mata keung. Malah sarea oge atuh ngarenjang bari jeung curing hak. Kaget ngadengeun ngocak bau anu nyeri pisan. Cep weh jempe kaayaan kacida geueumanana, malah sarea oge ngarasakeun bulu punduk ngating puringkat. Seor sada aya anu ngawuran geusik kana dangdaunan. Hiuk disusul ku sora angin anu ngaguruh anu handaruhan mata keung dibarengan ku ting cungong ra anjing anu babaung. Ti beurang teh komo peuting meureunnan. Aya naonnya jalma-jalma harita teu ting kecowis aya naon, malah aya nu ting keleuweuh deh nanya ka batur-baturna. Tapi eueuh nu ngajawab saurang ge. Di jero eta liang jempling kawas teu aya jelemaan. Atuh puguh Bapak RT jeung pangurus sejen ngarasa leuwas. Ari aruji ngahuleng deui. Aduh, aya naon yo? Kita rembuk ka jero euy. Nya aya naon tah? Cek Bapak RT meuni pias beungeutna bakat ku leuwas. Jeung di jajantung bet ngadadak ratu. Jika anu tutunggulan, jalma-jalma nu aya di dinya eueuh nu malire.
anggur pating harulang we jiga nukeun ku tenung. Teu wani asup kana liang deui. Padahal macan jero-jero teuing liang teh. Paling oge ka 3 kilometer. Ngan geus kacida gerewongna estuni mata keung jeung geuman. Atuh Pak RT jadi bingung. Pok harita. Batur. Nyaha kalakah pating harulang gitu. Batur urang aya nu cilaka hayo. Tarulungan atuh, lain ting harulang. Kitu nate Pak RT berejeun ninggalkeun pacuona. Blus kana liang, rek nulungan anu cilaka dadakuna mah. Ari ge dicontohan kitu mah blus opatan arasup. Bari jeung rada teret jiga anu ngarasa paur. Sok sieun batu gede teh ngagejling. Anu sejen ngagimbung hareupeun eta liang. Maralome ka jero bari jeung beungeut namah pias. Masing-masing hatena ngarasa sieun jeung keung. Buluk punduk ting puringkak jeung ting sariak paranas tiris. Ari anu di jero liang baranggo kanu keur nugaran taneuh. Sarerea colohok bengong bakat leulas. Hampir teu percaya kana tetempuanana. Naon sababna? Lantaran 4 jelema nu digawe dina liang geus ngajaloprak teu usik. Sirahna mandi getih, malahan mah aya nu beulah babatokna. Getih usrat atlet istuning mata ketir. Anu opatan teh katinggang batu sirahna pisan. Kabeh maut sapada harita. Masya Allah. Ya kunaon ieu teh ampun Gusti Be. Kunaon atuh. Bapak RT harita ngaleper. Dampalingeun ranggah lalaunan. Kerap mempeunaan beungeutna di barung ku rasa sieun jeung keung. Bulu punduk geus mimiti ting puringkak ting puriding. Ari batur-baturna eueuh anu nyawara. Kabeh panon colohok bengong samar polah. Loh, bete, aya naon jujur yo? Kadenge Aruji nanya di luar. Gebeg Bapak RT jeung batur-baturna ge ngarenjang. Lantaran sora nu nanya teh kadengena menikeun ka ngagerenggeng mata keung. Atuh gancang Pak RT balik ka baturna. Pau karita. Batur, meja anu di luar. Ieu babaturan urang cilaka kitu. Kalawan teu talangke gancang saurang bijil deui. Sanggeus kitu kadenge anu ngabuih ngomong bangun gugup. Sarta kadenge anu ngaromong menisaheng. Rata-rata lareuaseun ku kajadian eta. Nya tungtung nama puluhan jalma arasup ka jero liang. Deuk nulungan anu cilaka. Jalma teh atuh jadi pesedak-sedak dina eta liang. Akibatna hese pikeun barang gawe. Ayo sabari atuh, sok beje Farin. Keun bae malah. Ulah lebat anu nyekal atuh sok-sok bari beje. Papa RT paparentah. Atuh buryak jalma-jalma teh kaluar dituturkeun kudu ngagotong layon anu mandi getih. Kaayaanana kacida mata keungna. Lantaran tina liang anu kakara di kali teh aya anu ngagotong mayit saopat-opat, kabeh mandi getih estuning pikagilaeun. Nya kaayaan teh jempe sakadapan. Mayit canggeus kaluar tina liang terus digolerkeun tina taneuh anu rata jeung loba jukut. Dijajarkeun we opatanana. Pada ngariung ku sararea. Bapak RT jeung Aruji atuh selireret. Masing-masing beungeutna pias koneas anu sejen pating harulang deui bingung. Ya PT, kumaha ieu teh? Napot janten ieu yo ento ngarti ya. Ya jikanya maka tinang batu kumaha anu da katinang ngaranna ge. Lantaran gigileun ieu mayit teh aya batu badak segede hulu kuda. Ngan anu matak jadi heran teh. Ruji kieu yo, nah meuni opatanana sakaligus. Jeung nadi bet sarua nu katinang teh pelebah huluna, pelebah sirahna. Be, no sababna tuh nya. Pak RT malik nanya ke Aruji. Ari Aruji cukup ku jawaban nyatana gogodeg. Anu sejen ti ngarenghap narik napas. Barang keur pating harulang kitu. Gurobas aya nu gurobasan dia tangkal kiara. Kebuk sarea ngarenjang ting arung. Terus ngareret meh bareng ka tempat datangna eta sora. Barang breh teh tangkal kiara aya monyet nu kajuda pisan gedena. Horeng si mana horeng eta teh Ki Mandahong nu ngahaja datang kadinya deuk nyokotan jalma-jalma anu dipake tumbal ku akirawit teh. Masya Allah. Nya aya monyet badag-badag teuing. Bapak RT cisirikna calangap bakat ku heran. Panon pun celik leungeun ngeleper. Lat poho kanu cilaka.
Ari sabab atuh kasilep kunura kurasa anu heran jeung sieun. Tungtung culwe mayit anu opatan teh diantep. Kelaka terus nangtung berjeng undur-unduran. Sieun ku sakadang monyet anu kacida pisan gedena. Waduh, ada ketek. Kumaha mun geus ieu ya Pak RT? Teruskeun atawa ulah ieu digawe tuh ketek gede. Cek Aruji bingung lantaran kelakah aya monyet badag anu matak sieun. Ya kira kalau mun diteruskeun jigana ieu monyet teh ieu anu ngageugeuh di ieu anu nungguan harta karun. Urang moal centem digawe geuy. Lamun teu bisa ngabinasa eta monyet, ayeuna mah pilih we. Naha mending ngepung heula eta monyet atau mending neruskeun pagawean. Jeung nadi tapi kumaha di layon opat teh. Aing lagi bingung. Cek Pak RT. Inget teh kanu cilaka. Malah mah terus ngareret. Tapi anu sejen eueuh anu ngajawab. Kalah kitu we teh beretak kalumpatan sieun ku monyet badag. Da harita teh katempo ngarenyohan bari jeung pantakna bubulakan bau anu galak. Lompat oi, lompat oi, lompat oi, lompat oi, lompat oi, lompat. Alah, ulai lawan-lawan oi, monyet koron mah oi. Jalma-jalma ting keleuweut ting jorowok bari jeung lompatan mumuru kalebak. Matak ngagempurkeun kan wanian. Nya tungtungna Bapak RT jeung Aruji gerewas. Buriwak atuh harita lalumpatan. Da puguh sakadang monyet teh ngadeuketan jiga anu ambekeun pisan. Dina waktu anu ngansakedeung pisan, urang lembur Cibulia anu sakitu lobana teh geus lalumpat jauh, ninggalkeun hancak pagaweanana. Malahan mah layon anu cilaka oge teu kapalire. Komo ari layon masna mah geus lila pisan. Kadenge eta monyet badag teh disada, disusul ku sora anu ting globas. Taksiran maki mandahong hayang udag kanu lumpat meureun. Tapi akhirna mah lumpat ka luhureun batu indung. Terus cumagu gue di dinya eta monyet teh. Bari jeung luak liuk nempuan kaayaan di dinya. Mitenan urang lembur Ciburia anu kalabur. Di Gunung Parawit kocapkeun anu lalumpat kalabur ninggalkeun batu indung. Harita teh ting beretek desirikna notog-notogkeun maneh muru kalabak. Dan oleh kana nanaon, malahan mati saeutik anu silitubruk atuh kaayaan teh teu ribut pahibut. Ting araduh, ting aduh, ting keleuweuh nyarekan ka baturna pedah nubruk. Anu dicarekan teh malire berongbong lumpat hayang pangheulana. Sabab ceuk masing-masing perasaanana harita teh aya nu ngudag. Bete, jagoan yo! Bete, woi, jagoan yo! Aruji kekeleuhan berlumpat nyebut daguan-daguan ka Pak RT. Tapi Bapak RT lumpatna kalah beuki tariknya geges kolot. Da ceuk pangrasana mah monyet badag teh geus aya tukangeun. Ngudag-ngudag ka manehna, padahal mah anu tukangeun teh baturna Pak RT. Dina kaayaan kitu cilebak aya nu ngalenghoy leumpang bangun ripuh. Kesang nangucur ambekan ngahegak. Tapi tika ciri ara atawa seunggah, paroman tetap marah mai gede harapan. Saha eta nu datang? Horeng si manaha horeng nu datang teh si bahil-bahil teh. Anu datang ka Gunung Parawit teh deuk milu ngarah harta karun. Hayang nempo katonggoh cenah. Atuh si bahil ngarasa kaget. Barang breh nempo puluhan jalma anu ting beretek lalumpatan. Malahan maku manehna katempo aya anu ting jumpalik ting gulitik. Jikana bae lumpatna teh kalapasan teuing mangkaning jalan teh harita nurugtug mudun.
aya jalma anu kalepasan lumpat di luhur teu nyohom jalan mengko sedangkeun di lebakna aya wahangan kejebur atuh kadinya. Nasaha lompatan teh nya inget ayeuna aing. Maranehna teh urang Ciburia. Sakumaha ceuk katerangan ti Abah Sarigan teh. Untung manehna kalabur. Tangtu sieuna diganggu kudu ngageugeuh Gunung Parawit. Garoblog urang dieu barodo. Pugu eta teh gogoda goblok. Ngada harta bana anu aya di hadapan Batu Inung teu aya nu ngaganggu. Dasar goblok urang kampung ku aing siapa si Bonang. Cek si Bahil ngecowih ngomong serangan. Bari jeung teu reh ngagak-gak seuri we. Ngarasa bunga pedah eta batur-batur bet baralik. Nu hartina manehna bakal jongjon mua aya nu nyero harta. Tekung selila si Bahil amprok jeung jalma-jalma nu kelalumpatan. Si Bahil hampir katubruk ku nu lumpat pangheulana. Kabantu lumpat dina jalan heureut jeung mudun. Sedangkeun si Bahil teu kanyahoan torojoona. Untung we si Bahil rikat nyingcat ka gigir. Anu lumpat nolonyong. Ololololololo. Kujubar atuh ka sawah. Aya naon teh? Naon teh? Aya naon teh? Si Bahil gogorowokan. Atuh reg anu lalumpatan teh eureun heula. Lamun cek mobil teh mah direm. Tapi aya oge nu melepas jigana bae lolos. Gebrus atuh harita keneh kalebang. Rubuh harita keneh oge beak tanaga leungit kasaimbangan awak. Lila kulila jalma-jalma teh ngagimbung dedinya. Kabeh-kabeh marelong ka si Bahil. Anu pangawakanna jangkung badag estuning pikasieun. Bosongot beungeutna budi amprotan. Sareretan mah mataksieun. Nu matak barang dititah eureun ku si Bahil teh hampir kabeh ngaraneg da pungusieun teh. Jalma-jalma urang lembur Cibuliar alcan wawuh ka si Bahil mah colohok. Hatena ngarasa gimir bisa disiksa cenah ku eta jalma. Ngan untung we aruji apaleun ka si Bahil pok tu harita. Alah, geuning Kang Bail ya. Bade ka mana Kang Bail? Cenah. Cek si aruji nyebutna teh Kang Bail. Lah geuning. Jang. Nuhun tebung dieu. Pugu akang teh ngahaja ka dieu. Rek nyusul ka Ujang. Sabab akang dibejaan ku tuang Ramayen Ujang katut sakumna urang Ciburia keur araya di Gunung Parawit cenah. Arek kala emas jeung inten berlian lin nu aya di pancrok gunung. Tah ayeuna tepung deui di dieu jeung akang. Bari jeung aya maksud anu tangtu. Nah aya naon itu sebenarnya Jang? Cek si Bahil pura-pura teu nyaho. Teu malire kan lobaan mah. Da wawuhna ngan ka arujina sosoranganan. Atuh panon teh melongna teh ka aruji we kawas nyaho kana kaayaan harita. Lah kitu, nya nuhun pisan Kang. Angin ajak Kang, abdi sedaya rewa sareng Cion, tok tiasa ngelajengkeun pegawean. Sapab di tonggo teh aya ketek. Naon ketek teh? Ada monyet Kang, anu kecida gedena. Anu tangtuna eta teh anu ngageugeuh Gunung Parawit. Cek si aruji terang-terangan ngomongkeun nusanyana. Teu ngabohong. Anu sejen jarempe eueuh nu wani ngomong. Anggur ngaharegah we napasna bakat ku capek. Malah Bapak RT mah teu kecet-kecet. Gawena teh ngusapan dada we bari jeung sungut calanga. Gitu ya. Nah, tuh mah lumpatan. Lain hayang emas jeung inten. Ulah elehan atuh aya kahayang mah. Sabab sagala rupa oge kudu aya pamulina. Kudu aya modana. Ulah kena-kena rek nyongkot harta karun. Terus digawe sangunahna sarta boga anggapan yen bakal babari. Teu bisa kitu. Harta naon bae oge tetep kudu dimodalan ku tanaga jeung pikiran. Buktina we. Ayeuna oge pan aya monyet nu halangan. Eta teh hiji tana yen sakabeh pagawean aranjeun eueuh nu gampang. Ulah kalabur lamun heueuh mah aya kahayang. Yuk, urang katonggo deui. Urang teruskeun lalampahan ngala emas jeung inten teh. Keun bae monyet mah. Pan teu ngaganggu lin. Cek si Bahil nganggap enteng kasakadang monyet badag. Padahal batur mah sieunun pisan. Kati Kang, memang kitu ari ngaranna ucah mah. Jeung deui eta monyet teh waduh memang teu ngaganggu ngan ukur deuketan wong koe
Ari kuring cian atuh tungtu nama pria bubar. Lelumpat ke dia tak gitu Kang. Bodoh goblok aduh gitu tinggalana teteji. Eta teh hiji tanda yen di handapun batu indung teh bener-bener aya harta. Sabab lamun teu ayaan mah moal nu ngaganggu atuh. Dah ayeuna lamun aranjeun sakabeh hayang mibanda kana eta harta yuk baralik deui ka Gunung Parawit jeung kuring. Lamun teu butuh aman jeung bae geura baralik. Ngarah eta harta ka pemilik ku kuring sorangan. Cek si Bahil ngomongna tegas jeung Daria. Atuh Bapak RT jeung wadia baladna pating harulang. Kapangaruhan ku omongan si Bahil. Malah aruji oge cicing berjeng mikir. Ngalenyepan omongan-omongan si Bahil anu jiga bener. Tungtungna mah kapangaruhan, malah pok aruji harita. Dah, bener omongan Kang Bahil teh yo. Ka arti ku pikir kaonta ku akal lamun kitu cerana mah Kang. Kuring dek balik dek ke gunung. Ayang mibanda kana eta barang. Yo. Aina jeung kuring babarengan Kang. Ngaraya batur pakumayo. Cek aruji, manehna bet kahudang deui sumangetna. Sabab kapangaruhan ku omongan si Bahil. Ngan untung we Pak RT mah rada panjang pamikiranana. Pok ngomong ka aruji kalawan ancad lair. Yah, ulah babalik kapangaruhan ji. Pikir-pikir heula masing lancip sia. Lenyepan masing asyak bisi mata kaduhung akhirna. Apan batur oleh ge korbanin, opatan kai mas cimasnan. Nah ujang cemikir kadinya. Lain tok mikir kadinya RT. Tapi omongan Kang Bahil teh memang bener pisan. Yian diandapen batu indung teh yakin ada artanya. Nah, lamun tu aya mah moal aya anu ngeganggu. Nah, kulantaran kitu RT kan baik monyet mah monyet urang mah urang we. Lamun monyet ngeganggu urang lawan bae dan geget. Ari geus bae monyet nama moal burung aman. Eta sik aruji mang curiga kana opatan euy maot na bisi teu wajar. Lah iya ento wajar kumaha Pak RT. Apan geus bogo ketinggang batu. Eta teh kejadian anu wajar wae. Lantaran keur ngalitan andapeun batu tangtu bae kaluhureun nu ngali teh aya batu anu teu kanyahoan muragna. Nya ahina denggang ngolo. Tapi ieu teh jadi aing mah. Di ngajan kitu ge euy cecep kudu pikiran heula sing asa kita. Bapak RT jeung aruji tungtung mah bet jadi debat parabut pamadegan. Sedengkeun anu sejen-sejena eueuh nu milu ngomong harita teh. Ngan ukur ngabandungan we. Barang keur guneum catur kitu, pok si Bahil megat kalimah. Sorana bedas bangun ambok. Montong taloba teu ngomong atuh di dieu ya. Sabab ieu mah lain urusan jelema loba, tapi urusan pribadi. Si saha-saha nu hayang mibanda harta yuk ka gunung deui urang digawe. Saha-saha nu teu butuh jung geura rumahku jig geura balik. Teu kudu parebutkeun caturna. Da moal kahakan mangbanda. Ayeuna mah nu hayang ku harta tuturkeun aing teu hayang jor mantog. Syukur oge lah baralik kabeh. Ngarah aing eueuh nyoro. Aing nu bakal beunghar mah. Ngomong nak kitu teh si Bahil barjeng terus leumpang deui neruskeun nalampahanana. Atuh sararea oge mendirwasin kabeh colohokna teu kana tonggong si Bahil anu indit. Sedangkeun masing-masing hatena encan teteg masih keneh mandeg mayong. Aya rasa kabita, aya oge rasa keung ku harta hayang tapi sieun ku balukarna anu goreng. Nya tungtunga sarea teh cicing weh. Ukur molohok weh kasih Bahil nu beuki lila beuki jauh.
Angin gunung ngahiliwir nebak menadang daunan sisi jalan. Ting arulang jika nu ngagupayan. Manuk-manuk recet disarada ngabagiakeun kasih bahil anu harita gede hate. Nuges buleud keyakinan anak yen di Gunung Parawit aya harta nu kacidalobana. Si bahil sajeroning manehna lumampah. Manehna geus nyipta-nyipta we kana nasib manehna kaharep. Nu tangtu bakal tulus jadi beunghar teh. Upama hasil mibanda emas inten jeung berlian nu aya di handapeun batu indung. Digleu si bahil teh barjeng seserengehan jika nu gelo anyar. Muruh ka puncak Gunung Parawit. Akhirna si bahil tepi kanu dijugjug. Baranggok oge mending ngajenghok sabab deket batu indung aya manit saopat-opat. Ngajarpat teh dina taneuh. Ukur ditilaman ku jujukutan. Sirah nage kabeh mandi getih. Anu geus kental semu hideung. Reg si bahil eureun. Hate geus mimiti mandeg mayung. Keung nempo mayit anu ngajajar. Loh. Teu geus aya korban geuning yuh. Jigana bae marehna teh bener-bener mikahayang kana harta. Nepikeun katega ngetohkeun pati jeung nyawa. Pikeun ngahonta cita-citana. Ke nakunaon bet bisa kitu. Jeung deui kumaha ari aing yuh. Cek si bahil ngomong sorangan. Malahan mah terus ngahulang mikir. Lila-kulila timbul deui wawanena. Lantaran manehna beuki gede kayakinan yen di dinya bener-bener aya harta. Sabab cek anggapan si bahil mah pangna batur nepikeun katega nyebakeun nyawa ge nandakeun yen di dinya yakin aya harta. Tah dumasar kana haeta sagala rupa anu ngagoda kana pikiranna si bahil dijauhkeun tina hatena sarta pikir gilig niat banglas deuk neangan eta harta nepi ka beunangna. Komo barang nempo paparabotan anu ngayang segala aya mah. Si bahil teh beuki gede sumangetna. Hayang mibanda kana eta barang. Loh. Teu loba pikiran ari hayang beunghar belah. Aing kudu usaha sakuat tenaga pikeun menangkeun eta barang. Parabot loba, liang geus aya hanca, batur sarieun. Haha. Tangtu aing jongjon. Bener dah. Aing digawe nebikeun ka jucungna. Cek si bahil barjeng singkil. Geus teu loba rarat-raret deui lantaran hate geus yakin aya cenah harta jidinya jeung buleud keyakinan. Nya nu akhirna deuk digawe sorangan. Ngalit taneuh neruskeun hanca batur teh. Pacuh jeung balincong. Katut linggis geus nyampak. Ngan kari ngajalankeun wungkul asa daek. Atuh si bahil teh jongjon ngalian taneuh. Dibarengan kulamunan anu puluk teh atuh. Yen sabada digawe capek teh tangtu bakal menang ganjaranana. Jadi jalma anu beunghar nu sagala loba. Mun aya kahayang kari ngajua emas we atawa inten atawa berlian meunang ngali ti handapeun batu anu keudesang hareupan ku manehna harita. Dina kaayaan kitu di luhureun batu indung katempo deui aya monyet anu kacida gedena. Ngan anehna ayeuna mah kaayaan teh teu mata keung teng jiga tadi. Biasa-biasa awe kawas di tempat sejenna. Tapi barang eta monyet disada. Anak hiung atuh aya sora angin meni ngaguru. Sadengkeun tatangkalan oge araroyang. Sora angin kadenge ka jero liang anu keur dikali ku si bahil. Malahan mah asa leuwih gaguruh batan di luar. Mending ngagerenggeng handaruan.
Dumatar kana eta reg si Bahil teh gawena eureun. Reuas ngadenge angin anu ngaguruh di luar. Ayo naon di luar tinggal. Mending ngaguruh juga kapal udara. Cek si Bahil ngalieu ka tukang. Barang breh dina lawang liang aya anu ngabedega barjung panuna molotot. Monyet badag anu rek ngarekem. Uduh, gebog si Bahil teh ngarenjang. Sakujuning awak kalaper jeung bandi kesang. Sakadapan mapalon molotot bakat kureuwas teu nyaho kana naon anu kudu dipilampa. Monyet badag disadaak-ak matana molotot ka si Bahil. Lila-lila si Bahil timbul wawanen. Lantaran cek itu nganana pati-pati modar ge cenah ari geus ngalawan mah teu panasaran. Wah, muntung loba paningkas yang kunyuk. Yap kadi sewani maya kuaing jadi dagor taku balincong polisia. Tang tu hulusnya bencar sia. Maju sia jeung aing. Cek si Bahil suamban pisan. Kawantu memang kitu pasipatanana si Bahil mah. Da puguh pagaweanna oge ngabegal. Ari kimandahong katara jiga nu ambek. Matana ngempur semuhurung. Gegag leumpang jika jalma. Buntut panjang digugusur eta monyet asup kana joriang. Nyamperkeun ka si Bahil anu keur nyanyakel balincong ku dua lingin. Eta monyet mandahong ngarenyohan bari jeung disada ka si Bahil. Si Bahil terlebah pikir, terus atuh ngahembatkeun balincong luhur pisan. Sarta tanaga dikerahkeun kabeh, hayang ngababuk babatok eta monyet satarikna, tapi gagal. Barang diayunkeun eta linggis ka luhur ku si Bahil, ana beledug kana batu anu ngagantung luhureun sirahna. Horeng batu badag sagede hulu munding geus nolol sarta ngan kabuleun saeutik ku taneuh. Atuh dina mangsa kadagor ku balincong. Ngadadak eta batu lesot koreang gubrak ninggang pisan atuh kana mun-munan si Bahil. Si Bahil ngageruk sakali. Ngablak-bak jiga anu samutut ku getih. Lantaran sirahna nu katinggang batu badak langsung remuk mata kedir. Getih ucrat acret meningayang. Rumpuyuk gebruk. Si Bahil namruk teu hudang deui. Kerajet les ngehenjalkeun nyawa. Si Bahil dikadarkeun maot di dinya disaksian ku siluman monyet di mandahong teh. Ki mandahong alias monyet badag ajarag-ajaragan bakat ku bunga meureun muncet jelema mah. Lantaran si Bahil geus paragat nyawana. Batu indung geus ngahakan korban genep jalma. Kabeh maot di dinya estuning mata kukurayeun. Sanggeus kitu eta monyet nuju juluki mandahong teh harita kene bijil deui tina liang. Terus narekel naik kana batu indung. Gek diuk cumagu ge ari panonna melong kalebak. Jiga nu ngarep-ngarep jalma sejen anu baris di ala patina ku manehna. Kasubri para wargi. Cag urang tuna kaayaan di sabeudeurning Gunung Parawit. Teuneun sakedeung tuna sakedap ayeuna cag urang tuna heula ieu carita leunggeun lah. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangdi baris neruskeun ieu carita bagian anu ka-68. Hatur nuhun usagarupining perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.